Bismillahirrahmanirrahim. Wasadu minas sofai lan utawi sod ikut tetap saking sofa dan citak saking sofa. Wa huwa lan utawi ya sofa aydan maning ala wajhaini ikut tetap ingat tase wajah roro. Sofail golbi suwiji bersih hati wa sofais sirri lan bersih sir. Sofaul golbi maka utai bersih hati iku ayas piayen tanga bersihan ya si uang kolbahu ingatine uang midal kaduratil basyariyah saking sakeher reged kang bangsa manusia mithul alaik yaiku umpamane pirang-pirang kang cumantel allati tasulu fil qalbi kang hasil ya alaik ing dalem ati min kasratil ukli nyatane saking akeh mangan wasyurbi lan ngombe wal manami lan turu wal kalami lan darasa wal mulahazati dunyawiyah lan sakeh lirikan kang bangsa dunia. Mislu hubbi ziyadatil kasabi yaiku umpamane demen ing kasab wa ziyadatil jima'i lan akeh jimalan jima ziyadati mahabbati auladihi lan demen ing pirang anake wong wa ahlihi lan ahline wong wa nahwi dzalik lan umpama mangkono mazkur. Wa tasbiyatul qalbi min hadhil khisalil madhkura la yasulu illa bimulazamati dzikrillah ta'ala utawi ngabersihan ati saking ikilah pirang-pirang perkara kang den tutur iku la yasulu ora hasil ya tasbiyatul qalbi illa bimulazamati dzikrillah angin kalawan tepi ing zikir Allah ta'ala halimah haluhur ya Allah pitalkini ing dalam talqin jahrat ing dalam marah jahar pil ibtidai saking arah jahar ing dalam bibitan ila ya blugo teka maring yen tatu makaya uang maqam al khufya ing maqam khufya kama qala Allah taala kaya oleh ngadawu sapa Allah taala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Allah lam bi maradi ing pasti dewe wong kang mukmin kabeh iku wong akeh kang tatkala den tutur sapa Allah wajilat maka gumalater apa kulubuhum pirang-pirang ati ini alladzin aya khasyat tegese wedi ya qulubul khasyala takunu ila badan tibahil qalb tawi wedi iku ora nanaana ya qalbu angin ku tetep ing dalam sausaden narima tangine ati min naumil goplati saking turu gopla saking gopla kang kaya turu wa taskilihi lan taskil lan kitu ngagurat atawa taskil kitu qalbi bayan kusupihi suratal ghaib minal khair wasyarr. Nyaritakeun bahasa tasawuf ngeunaheun didengikeunana tapi ngalaksanakeun lalawa 1000 hiji geus beres kuari shot bagian kedua. Wasadu minas sopai sod dicitak tina sopa sopa teh aidon deui ala wajhaini kabagi dua hiji sofail golbi kedua sofais sirri sopa-sopa teh bersih kahiji bersih hate, kedua bersih sir.
Geunaheun urang ngadengekeun. Ejeng haju nganilai batur. Aya sorangan berarti diurusan. Nilai batur. Sorangan wes. Masya Allah. Tasawuf eta kudu bersih. Nomor kaduana bersih hati, bersih sir. Sir eta okos wasirru minal lataif. Sir mah min jumlati lelembutan. Sya'nuhu kal qalbi warruh. Tingkahna kos kolbu jeung ruh. Sir eta eueuh nu nyaho iwal ti Allah. Wasirru aqwa minal ardi. Wasirru aqwa minas sama. Wasirru aqwa bilal jannah. Wasirru aqwa minan nar. Wasirru ana min waroi. Cak saha eta kos itu nya. Heueuh hese ta kitabna tah. Eta sir. Nah, ieu mah nomor kahiji. Fasafaul qalbi ayasbiya qalbahu minal kaduratil basyariyah. Maka ari bersih hate eta kieu jelema teh ngabersihan hatena tina kokotor bangsa kemanusiaan. Kaduratil basyariyah urang manusia haju urang teh dibere nafsu basyariyah. Satungtung nafsu basyariyah ku urang digugu, urang teh jadi makhluk dunia. Lamun urang masih kene jadi makhluk dunia, urang can bisa hiber ka langit. Geus teu bisa hiber ka langit atuh urang paling ge ulin teh jeung tukang karung. Makhluk dunia tah. Janyanana juri dunia. Urang urang ulin teh jeung kebo, jeung sapi, urang ulin teh. Bumi teh ngabogaan magnet. Langit ngabogaan magnet. Urang sebagai manusia energi. Urang sebagai manusia teh ieu teh kitu kasedot ku energi ku cahaya ku energi naon kitu ngaranna ku sinar. Apakah kasedot ku energi dunia apakah kasedot ku energi langit terserah urang. Iyalah bahasa torikoh bakos gitu. Jadi lamun urang masih kene kasedot ku energi dunia, urang makhluk dunia. Moal bisa apeng-apengan ka langit. Lantaran urang nempel awak urang jeung dunia, jeung bumi. Satungtung urang masih kene berkaduratil basyariyah, urang berarti jadi makhluk bumi, lain makhluk sama. Jadi makhluk teh aya manusia, aya jadi makhluk bumi, aya makhluk sama. Kangjeng Nabi kan nyaritakeun, cak Kangjeng Nabi, ieu mah Abu Bakar mah ari awakna mah di dunia, ari pikiran jeung rohna mah di akhirat. Berarti kan makhluk akhirat. Ari si ieu mah
Sia. Geus maklum teh mah kabehan. Iya. Ya kos gitulah. Ya Allah ya Rabb. Kos kumaha kaduratil basyariyah teh anu bakal nyedot manusia di dunia, nyedot jadi makhluk dunia teu bisa apeng-apengan ka langit. Mislul alaik allati tasulupil galbi, model patula patali pacungkrad pacangkred cuman pel anu hasil di jero hate ta'aluk. Naon min kasratil ukli, keur ngaji ge dahar bae nginum. Min kasratil ukli, loba dahar wal syurbi loba nginum. Eta teh makhluk dunia wajar. Makhluk dunia mah kitu bae loba dahar, loba nginum. Rencana dahar, rencana nginum. Pidahareun, piinumeun. Diributkeun urusan dahar, urusan nginum emang nyanana di dinya, kolbuna di dahar di nginum. Geus atuh kuari mah nyana nyeun kegiatan teh jang dahar jang nginum. Nyen sebuah bangunan yayasan jang dahar jang nginum, nyen pasantren ge jang dahar jang nginum. Ari kitu mah dagang karung lain tah mah, lain jang dahar jang nginum tah mah, lain be pokona jang naraka parah tah mah. Insya Allah, iya kegiatan orang, kegiatan orang, telamun orang nele kacamata syariat mah bener. Tapi ketika orang ningali make kacamata hakikat, ya kan orang kergaji teh ngaji ilmu toriko. Hakikat ulah nyalakeun, pancen eta maki uci ulah nyalakeun aing tanya salahkeun Tuan Syabdul Qadir tah Gus ya. Ieu mah ngaca ieu mah. Tuh patula patalina teh jeung dahar jeung nginum ta'aluk kegiatan urang sapopoe kadangena mah tabligul akbar. Horenganan di jerona mah min kasratil ukli wasyurbi. Atuh geus tau makhluk dunia teh kos kitu teh moal jadi wali salilada moal. Moal bisa iber. Moal bagus itu. Ya Allah ya Karim. Pokoknya walaupun ruang lingkupna eta geus ndek saha bae, ndek santri, ndek ustad, ndek kiai, ndek buya, ndek abuya. Make tasdid. Sarua makhluk dunia teh gitu. Makhluk dunia. Kan ngerina kieu ye, lamun urang jadi makhluk dunia, makhluk langit teh teu pernah mentolerir. Henteu pernah memperhatikan sebab urangna jadi makhluk dunia. Malaikat teh henteu nempokeun bae kieu teu seungit di alam langit. Di alam langit teh eueuh seseungit. Geus lamun eueuh seseungit di alam langit kelantaran urangna alam ayeuna di alam dunia. Sebab pagawean urang dengan sakadar min kasotil ukli wasurbi. Nah ieu teh diantepkeun ku malaikat. Geus diantepkeun ku malaikat teh artina teu seungit bae. Sebab eueuh di alam langit teh kitu eueuh naon ngaranna eueuh open bar. Teu ngarti si open bar teh. Aing henteu. Ya Allah ya Rabb. Nah, kuari mah urang ngarasa bahwa diri urang teh masih keneh jadi makhluk dunia sebab masih keneh berat ku energi dunia.
Berarti orang makhluk dunia sebab masih kene orang min kasratil ukli wasyurbi wal manam sare di ngeunah-ngeunah ku urang kamarna dirapihan tempat sarena dirapihan henteu cukup make inoak kudu make spring bed malah main di kompas spring bed lagi di caian saeutik saya malah nyaho sia mah nyaho engge nyaho sepira hirup pulang di kuping dinya pengalaman sumur sia mau gulbak gelibak di dinya memang nyaho sia mah aing ge ngomong doang bejana be batur boga kos kitu teh nah ya manam wal kalam ngomongan sakadar umang-omong teh urusanana perpolitikan di luar Al-Qur'an perekonomian di luar Al-Qur'an perbudayaan di luar Al-Qur'an ideologi di luar Al-Qur'an eta nu kos kitu ngaranna kasedot ku energi dunia nah iyalah kaduratil basyariyah nu kos kitu eta teh can bersih kolbuna wal mulahazati dunyawiyah jeung lirikan-lirikan bangsa dunia mithluhu bi ziyadatil kasab seperti tambah cinta terhadap usaha ieu teh usaha teh gagarak boga ruko hiji hayang dua pengembangan-pengembanganana nu itu mah dieusian anu dieu teh dieusian anu kuari mah geus alhamdulillah ye geus rada loba nyieun cabang di ditu tah Pendi Market ya Allah ya Rabbi Masya Allah Karim itu aya Pendi Market di itu di Belaraja aya tapi tetep teu laku Masya Allah Karim pengembangan terus pengembangan usaha tadina teh kapan boga endog hayang jadi kotok ti kotok hayang loba supaya jadi embe ti embe hayang loba supaya jadi sapi ti sapi supaya hayang jadi R8 di toko gitu hese lah iyalah energi dunia mulahazati dunyawiyah tambah cinta usaha urang keur carita syariat batu mangga bae ieu kan lain kitab syariat ieu mah keur carita deui ka Allah ulah salah kitab ieu mah kitab deui ka Allah mentak teu layak didengekeun ku bangka Sukararieu teu layak ieu batu teu nyambung ai kitabna jang ka Allah ari diri urangna ka dunya teu nyambung teu nyambung ya Allah ya Rabb Masya Allah garita jauh ragu alias mana deui mulahazati dunyawiyah teh ziyadatil jima nambahan jima malah mah disiapkeun jajamu itu bangsa jelema kerdil teh nu kitu Masya Allah geus teu nemah ku kaayaan faktor U ziyadatul jima tah subuh jima jam 2 jima geuting jima nyana pikiranna ka dinya bae kan 0 hiji itu jauh ka jadi wali kos kieu ya Allah ya Rabbi pasti bayat tuh tina loba dahar pasti loba nginum tina loba nginum jeung dahar pasti loba sare eta kan urusanna kaduratil basyariyah dunya kalau mun geus hudang pasti ngomong bae urusanna ngabaceo bebeo mah eleh beo mah kabelah dieuna pengembangan usaha
ya terus atuh aing geus ngaran-ngaran jelema dahar nginum sare ya syahwat aya lah syahwat eta kan atuh lamun teu disalurkeun kan bahaya ya otomatis kan loba jima lamun pamajikanna hiji teu kuat kan dua lamun geus dua geus teu kuat keneh bae pamajikanna kan tilu ya akhirnya kan nyandung jadi opat dengan dalil masna wa sulasa wa ruba' atuh dalil mah bisa bae bangga bae yo ya Allah ya Rabb iyalah iya dukos kita hese ya Allah urusan anak kaduratil basyariyah Allah Karim sifat-sifat kemanusiaan reged kemanusiaan aya kabeh di urang eta nu tadi caritakeun malah nambahan wa ziyadati mahabbati auladi tambah cinta terhadap anak diurus kurang anak berhasil cinta wa ahli jeung seputar ahli-ahli wa nahwi dzalik jeung selain daripada eta iyalah kaduratil basyariyah eta lamun henteu dibersihan urang jadi makhluk dunya geus ketika urang jadi makhluk dunya urang teu nembus ka langit teu nembus ka langit lain makhluk langit urang ya Allah guguli bedan di dunia we babaturan ge jeung ahli dunia deui bae teu betaheun babaturan jeung ahli langit teu bisa ngobrol jeung ahli langit sebab urangna ahli dunia teu nyambung ngobrol jeung ahli langit pada hese ngobrol jeung ahli langit lantaran nya nama kolbuna teh geus ngahakekat bisa ge pake lalagaan baik ku ahli langit ya asli lah bantu nah lantaran urang masih keneh kaduratil basyariyah loba patula patali di jero kolbu karena urusan dahar urusan nginum urusan sare urusan rarasan urusan kasab urusan jima urusan anak urusan ahli nah iyalah jadi urang teh berat ku eta cara lamun urang hayang jadi wali teh kudu kumaha tasawufna bagian sod kudu dibersihan qalbuna carana wa tasbihatul qalbi ari ngabersihan hate min hadhil khisalil mazkurah kina ieu perkara nu tadi dicaritakeun la yasulu ila bimulazamati dzikrillah taala kecuali malhasil kecuali kudu mulazamah zikir ka Allah fitalkin dina talkin zikir jaharon fil ibtida la ilaha illallah jahar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus jahar la ilaha illallah mungkin setahun mungkin sesuai jeung naon gitu ngaranna petunjuk guru la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha terus 2 tahun 3 tahun 4 tahun sambil kurang dibersihan kaduratil basyariyah sambil ditotogan ku zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sesuai jeung peraturan-peraturanna nanti guru aya terus pentingna hudang zikir la ilaha illallah ulah aya bacaan anu sajan qoba iqala Yusuf ulah mah waduh bahaya tuh tah mah ngadatangkeun piji maeun tah mah atuh tadi gedek dileungitkeun ieu mah kunaon haju ngawirid eta masyaallah segala yagoniu agnini eta mah urusan ala dek ngadatangkeun reged dogos kitu jadi beda wiridan syariat jeung wiridan thariqah wiridan syariat mah tadi teh daripada ka Gunung Kawi mending baca eta ayo supaya rapi supaya maju supaya sampai syariat kan anak awewe nyiduhan teh daekeun bacaan lain kolba dayud lain kolba sarwiti kamalayan tal hadid li Daud alaihissalam wiridan dulu eta mah kan urusan syariat
Eta mah ngabaget di dunia bae jadi makhluk dunia. Ketika orang deka Allah picenan, ya Allah ya Rob, abdi teh ku resep amat dahar Gusti coba pangsa etika. Atawa ta'alukna be ulah kana dahar dina nalika abdi butuh kana dahar jeung perlu awak make dahar mangga bae nu penting abdi ulah ta'aluk kana dahar. Geus kulantaran teu ta'aluk kana dahar jangakeun sadaya-kadaya ka Gusti di mana dahar kudu aya. Pancak Allah nyedekeun ka aing sia. Iya bungkus gitu. Abdi mah dua bae pilihan teh. Neuk ka Gusti hiji abdi meureun mun teh mah diperlukeun awak abdi teh jati Gusti kudu dahar abdina mah moal ta'aluk kana dahar jeung usaha nyangakeun. Penting abdi kuat kudu dahar nyanggakeun ka Gusti atawa Gusti mere kuat abdi teh dahar mangga sadaya-daya ka Gusti sakitu abdi moal usaha abdi moal salah kan cak syariat mah geus teu makan syariat ketika aya nu nyalakeun ulah kitu sia nya atuh aing mah aing sia mah sia pokona mah aing bae engke sia kumaha lamun dahar eueuh atuh ka imah sia aing cak aing ge sia nyedekeun kan ka aing tuh yeah. Tas blang hese tas blang nak hese tas blang nu penting tas blang geus ka Allah bebeja ka Allah dengan penuh keyakinan ieu nu hese na teh kos kitu abdi mah Gusti di syariat mah kabeh ge titah dagang titah usaha apal abdi ge abdi moal Gusti neuk ngagunakeun keyakinan ka Gusti moal dahar moal dagang moal usaha ndek nemblehkeun keyakinan abdi ka Gusti Gusti teh anu nyieun abdi moal pati-pati abdi dijieun lamun teu dirizkian ku Gusti abdi geus 100% percaya ka Gusti stop dagang stop usaha stop bisnis stop segala-gala pasrah ka Gusti asli ndek ka Allah kadenge ku batur doa urang Gusti itu salah urusan sia aing mah aing lain deui melejit urang ke bakal set jadi makhluk langit. Malaikat berarti lo kaya nu boga PT pendicung ti lo kaya. Atuh. Ti lo kaya. Tuh. Bantak babari ku urang di ajina hese sebab ieu mah perlu yakin. Boro-boro anu lain kiai, nu kiai ge yakin anu hese. Padahal geus dibere ilmu amanat ti Gusti Allah. Amanah lain letik-letik ilmu fatul muin teh gede teh ilmu teh komo tambah Bukhari komo Muslim komo tafsir lain sembarangan tapi gak gunakeun keyakinanana ka Gusti henteu daek tas blang ke titik mulai urang kuat pemajikan Kak naon sia ku kakak lain ye pan urang beureun kudu dahar sia bae dahar ya itu kakak kuat ya kami atuh rasakeun we ku sia. Kak urang babagi bae sering 2 anak yuk. Iya deh kumaha coba ge. Urusan deka Allah teu bisa main-main. Teu bisa main-main sama sekali. Lain kudu main-main teu bisa sederhana. Teu bisa sederhana teh kolbu. Kolbu udah teu bisa disederhanakeun atuh lamun bisa sederhana mah jara diwali kabeh. Teu bisa lepaskeun. Min kasratil ukli wasyurbi wal manam wal kalam wa mulahadzatid dunyawiyah mithlu hubbi ziyadatil kasab wa ziyadatil jiba. Jiba yang jadi wali tambah deui pemajikan. Yang jadi wali tambah deui usaha. Yang jadi wali tambah dahar tambah nginum tahu. Iya carita hese berarti lain lalagaan hese. Oh masalah ngan urang berarti makhluk dunia. Nyadar we urang makhluk dunia. Engke urang teh kan ngomong sorangan urang jeung diri urang. Engke urang dibere ngomong sorangan urang mun hudang tengah peuting jam 2 bisa ngomong sorangan urang ka diri urang. Geus datang ka mana sia awak deka Allah. Bebeneran teh sia deka Allah teh.
lamun sia bebeneran deka Allah ulah osok ngalalaga diri sorangan, ulah sok ngabohongan diri sorangan, batur batu nyahuan tapi Allah manyahuan si awak, sia bebeneran jeung teu bebeneran ka Allah teh emang Allah teh teu neuleukeun ka sia. Allah teh terus bete pernah sare Allah malata khudhu sinatu wala naum. Jeung Allah teh deukeut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah teh ngabarengan sia wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sia cicing di dieu teh ieu tenang Allah dideuleukeun ku Allah. Bebeneran teh sia deka Allahna. Nu dideuleuh teh kolbu sia awak. Sia teh izin sia ka Allah aya ngomong deka Allah aya praktek lain mulai urang. Gusti izin amat atuh Gusti abdi teh ka Gusti mulai berubah. Naon atuh ieu awak nu kudu ku sia ditinggalkeun sesuai perintah guru naon nu kudu ditinggalkeun. Ai langsung ti Gusti Allah mah pimanaeun atuh sia teh dibimbing ku Gusti Allah mah. Can wayah model sia mah tapi kan bimbingan guru mah aya. Tuturkeun guru sia nu geus nyahueun kana jalan-jalan akhirat. Hayo naon nu kudu sia ditinggalkeun. Makhluk ulah dedegetan jeung makhluk sebab eta makhluk teh usina ngan sakadar ngalem jeung nyacad. Namun sia masih kena ngagibeg ku pangalem jeung ku panyacad berarti sia masih kena berat ka makhluk. Tinggalkeun ku sia makhluk. Ayo ta'alupna ulah aya tuh urang ngomong sorangan terus penting dia ngomong sorangan terus urang salat urang geus makhluk ya dunia kabeh ngomong dibere urang teh ku Allah teh tah dibere ngomong sorangan nyarekanan awak sorangan makin kaditu makin robah ke keyakinan sieun kana kaditu teh geus teh sieun aya naon penting teh nu gegerbegan lah tuh makhluk Allah aing mah jeung Allah gitu kan dengan pamajikan HS teh encan ye kunaon rada muringkak bulu ye siapa kos gitu be goblok tah ieu urang teh terus we dongengan awak urang sia awak ku batur di kiai-kiai ku batur sia teh di buya-buya tapi deuleu ku sia bandingkeun diri sia jeung guru sia bandingkeun diri sia jeung guru-guru nu aya di silsilah sia hanas bacaan silsilah tetapi sia keluar ti aturan-aturan silsilah sia tolol sia awak mulai orang isin ka Allah isin ke kebal aya bahasa engke ti diri orang sorangan ketika orang salat Allah ngolembar cak Allah kadzabta bohong sia dek ka aing tapi geuninganan sia teh husu ka aing teh aya di hareupeun sia ayeuna mah tualu fatama wajwa tapi seakan-akan aing eueuh di hate sia teh bohong atuh sia kos kitu mah hayang di kiai-kiai hayang di wali-wali sia beuh kartu nama Haji Pendi Waliullah beuh sial murikak puluh aing ngadengeun atuh Waliullah ahli ruhani Waliullah beuh budak Masya Allah tempat tinggal pondok yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah mulai introspeksi diri makin hari terus we sia teh ngaji sia teh jeung santri ngaji naon sia teh jeung santri teh jeung anu jadi ganjaran moal teh sia teh gaji teh sia teh bener ka Allah atawa itu berat ka dunia berat ka makhluk hayang kan menang ridho Allah apa sia teh hayang menang ridho santri apa hayang menang pamere santri terus per hari makin ka ditu makin inggis makin sieun mentak loba pere ngaji jeung wali goblok wali nya sial wali pere walulu introspeksi ngeri sok rempan sok sieun sok terus ieu tah ieu micenan kaduratil basyariyah mistul alaik allati tahsulu fil qalbi min kasratil ukli lo badar masalah memang orang diciptakeun ku Gusti Allah postur tubuh anu memang loba dahar loba wali loba dahar tetapi ulah ta'aluk kana dahar kumaha prakna usaha ulah geus menyalahi aturan menyalahi teu aturan syariat mah geus menjalahi tetapi nyana kan boga aturan sorangan menuju Allah
geus kumaha dirina bae terus bae batur hudangnya nama sare keur ngaji ge terus bae sare bae jangan mah eta wali eta tuh geus itu wali mah nya mah kos kitu lamun keur ngaji hees lamun ngomong tengah lagu ila mulahazati dunyawiyah lirikan dunia lain ulah usaha tetapi lirikan dunia alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamu hubna mithlu hubbi ziyadatil kasab nyen gitu naon ngaranna teh jaringan usaha iyalah ziyadatil kasab terus ziyadatil jima ziyadati mahabbati auladi ziyadati mahabbati ahli jeung sajabana lamun ieu teu dibersihan atuh moal jadi wali cara ngabersihanana bimulazamati zikrillah fit talqi sesuai jeung petunjuk guru la ilaha illallah la ilaha illallah wa naik sorangan ila ayyablugu maqamal khufyah engke kanyahoan tidak zikir la ilaha illallah kadele sinar la ilaha illallah na geus aya sieun teh kadeleuna gaul jeung itu embung gaul jeung ieu embung dunia make aya filter-filteran geus bae manehna teh ieu mah teh make filter dunia nu ngaran ti pemerintah geus anti anu ngaran bangsa riba-riba geus henteu geus aya filteran tina zikir la ilaha illallah geus kanyahoan hasilna teh geus kanyahoan mulai kuari dina lelengkahanana ge dina ngariungna geus lain urusan berkat-berkat geus istuning we kadele sidar la ilaha illallahna tah tidinya karak guru teh ya oh ieu mah perlu naekeun mantak ila yablugha maqamal khufyah nah jadi teu sembarangan nganaekeun ka murid lantaran di deuleu heula jadi henteu papelakan la ilaha illallah setelah can jadi moal ditaekeun ku guru teh ieu masih kena metetet ke sirungan ke ku embe deui ke sirungan deui ke aya deui sia mah bajar embe biasa we lain maksudna geus sirungan tah la ilaha illallah cinta deui kana dunia beak geus aya sinar la ilaha illallah ku ari bergaul deui jeung polisi jeung pemerintah aya cinta nya kadinya aya satu kebanggaan pareum deui geus rada bagus ku ari aya deui awewe nu minta kawin dikawin eta ngaranna nu kos kitu teh eta ieu embena eta embe eta kitu ngaranna jadi beak ku embe nah eta teh deuk naik teh hese lantaran eta sirungan mah sirungan lantaran disiram la ilaha illallah la ilaha illallah ke sirungan deui ke kumbe deui ke embena teh rek dipencit terus we embena stres majnun aduh ampun aduh ditungtun ku Haji Pendi atuh sarua stres kabeh lah ieu urang ngaji bari lalagaan ngaji lamun dilempengkeun bisa stres ieu bari lalagaan beja ieu mah urang sakadar baca tapi jangan introspeksi diri seperti eta lain pagawean atah-atah jeung lain pagawean babari geus atuh sanajan urang encan boga guru beat tawajuh sarua urang mulaian bae ku ari mulaian teh disederhanakeun deuk ka Allah lamun urang tiba-tiba maot cara nu kukula dijelaskeun sababaraha jelema tiba-tiba maot lamun menghampiri maot ka diri urang masih kene kieu kene deuk kumaha ieu urang lalakon ka hareupna ulah mokaha urang asa ngora urang mokaha asa gagah asa sehat geuninganna Haji Mamin sehat geuninganna nu kamari teh santri keur di hareupeun guruna bae di hareupeun guruna anu di Bogor teh itu nu kamari carita ka kaula eta pan keur meujeunna mantas nyapuan
cicing ngaju naon ngopi maot berarti kan sehat. Nah keur masalah geus mah urusanana kan takdir Gusti geus aya tulisanana tapi lamun eta terjadi ka urang encan pernah introspeksi encan pernah ngalempengkeun diri ka Gusti Allah masih kene kaduratil dunyawiyah masih kene kaduratil basyariyah mulahzatil dunyawiyah encan pernah bae urang ijid kana dunia ijid minimal ngomong ya Allah ya Rabb menta abdi pangijidkeun atuh kana dunia menta pangbelukeun kana dunia menta pangbelukeun jelema moal naek ka Gusti Allah moal naek jadi wali lamun masih kene can belu kana dunia cucuna kiai ge teu belu atuh ulah suka aing sia bae heulana engge sia mere tilok naon tilok pan ka aing tapi sia ngomong teu belu ye ulah kos gitu pokoknya siap heula pikiran coba ge teropong ku diri sorangan bae heulana moal naek ka Allah mun encan belu kana dunia belu eta bahasa Vietnam gurat batu aing mah usaha moal ya bisnis moal titik aing mah diberet geus teu hayang aing menta moal bebeja ka Gusti Allah abdi mah kandalkeun keyakinan ka Gusti adapun prak-prakanana ku Gusti dipraktekeun ieu itu eta urusan Gusti urangna we ka Gusti Allah titik abdi mah kandalkeun keyakinan ka Gusti sakitu titahna adapun kabelah diundang ke ku Gusti Allah dibere sebagai istidraj sebagai imtihan sebagai urusan Gusti urangna bae geus ka Gusti Allah tan we hese teh kos kituna lain haju urang teh gitu abong-abong kos kitu teu boga naon lain Imam Syafi'i sugih Sina Abu Bakar Siddiq sugih teu hayangan kana dunia tinggal urangna bae urang penting urang hudang mandi tah terus wudu salat bebeja ka Allah ya Rabbi bere abdi ulah resep kana dunia sakitu bae ujianna dagang teu laku non teu laku berani henteu oh nu mentak beranikeun heula kabeh jelema anu deuk ka Allah pasti kos gitu piceun Gusti cinta abdi kana dunia kabehan kudu dibejakeun mah beranikeun ka Gusti Allah piceunan Gusti cinta abdi kana dunia piceunan Gusti jeung jauhkeun abdi cinta ka makhluk pasti karena itu kabeh teh sadunya kudu dibejakeun mah adapun engke praktekna di lapangan kieu kitu urusan pamere Allah tuh lain itu mah nyana mah geus resepeun justru satungtung nyana resepeun moal dibere lamun nyana geus teu resepeun diloloh ku Allah hayo sia nah, tinggal urang pakai kawin deui bae kitu tuh sia mah asal kos kitu bae ugu eta nu bakal ngajadikeun reged ye kunaon deuk ka Allah haju tambah-tambah cinta dunia ziyadatil jima bau jajamu jang paranti jima macam-macam segala anu aing mah hariongan ngadengena ge geus lah ulah milu di mobil aing lah engke malah Haji Agus siap ugu ayo aki-aki ongko teh yang adenge aing geus kitu tah. Masya Allah. Nah, ieu deuk ka Allah steril deuk ka Allah mah nya. Nah, ieu kakarak ngamimitian. Tah, mulai naon kitu ngaran janga bersihana bimulazamati zikrillah. Nah, ke urang lanjutkeun wallahu a'lam bishawab.